Caangkeun mah Mang Ijol balanja online, meulilah nu bungkusna oren. Pas kiriman datang langsung dijieun konten, nepi ka manehna kaselek permen. Paket dicepeng ditilik-tilik, ditimbang-timbang saeutik, karasa berat sok sanajan bungkusna leutik. Nya Mang Ijol atoh nepi ka gulutak guliti. Bungkusan paket dibuka diapik-apik, diguntingan saeutik-saeutik, nepi katinggali bungkusan nu campernik. Pas dibuka eusina semen padet nu campur geusik. Oh maksudna caangkeun jualan nu paling berat nyaeta ngajual kapercayaan.